ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Hiji ridho keputusan Allah. Laksanakeun seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana, taroheun. 2, jauhan larangan Allah, paraman Allah. Singkirkeun. 4, 3, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep? Sabaran. Urang embung sabar. Nomor ka-4 berat deui bae nahan nu urang hayang. Kangjeng Nabi terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatuh. 2, akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling. Innakum latatuna rijal syahwatan. Kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat. Coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun. Kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumum musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di 4 kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul. Ieu teh urang deuk ngarobat tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masyaallah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahan nya sisirian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake kasieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake kasieun polisi. Lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh tahu polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus bae urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaon nya pemerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan anu loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang. Masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo
lemun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita. Iyalah nu dipake karempanku Kanjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu bali kukula dipake karempan pagawean kaum Kanjeng Nabi Lut. Teliti coba ge. Hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua, hiji khinzir, dua himar. Eta badaekeun teh babi mang ngadumling, himar ngadumling, berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi, berakhlak himar. Ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis. Setan terus bermunculan asal rada-reda. Setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah. Terus beturun-urun ieu gara-gara setan lu tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula. Atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nya ge teu make calana-calana acan dengan make ampok-ampok doang. Haji ugal-igel di hareupeun jelema. Atuh ngagodaannya nak terus atuh ngaranna ge setan terus setan wala sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang di deuleu sudah salah orang sia setan heueuh cakeun kok tenang amat sih setan di dieu lah jagan teh lain atuh setan mulai tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda gos ya jangan antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kula cenah itu kiai na geus dari setan ya tuh pamarentah teu kudu digoda ku kula cenah ge geus dari setan gawe cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula ya orega lantak geus atuh aya teu kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana urang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun aja berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringinnya sebab musajen geus di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan saja tadina assalamualaikum waalaikum teu ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu pengen teu ngajawab setan sia hore sia keurang di dieu istirahat cek teh setan sih istirahat aya setan istirahat wali banyak nyahoeun ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun nya nama ka setan teh ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i buta sembarangan sia kai ceurik setan ngahinging tadi itu mabuk sia budak bisa nonjok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek cek dina ieu urang nyeun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa
kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahat unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa celeutik kieu kiai kos kieu bacakan teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cekan pedagang mah komo geus duit ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus duit ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda anu ieu mah kapangejeng setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan ge sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus maca ayat kursi panas cek nya teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas ya mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kudu teu bisaan mah pencet babacaan aing bisa bacaan kos kitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-samiul basir aing bisa mun teu urang ulah sapencet-pencet tah izinkan dikitukeun ku setan ganti urang bacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan surat bil jibal qur'an bil anwa kullu ma bil maut bal nah sia walau anak Quran biji baru pencet deh teka rasa sial dah setan teka rasa masuk pencet dah si ade setan lebih hebat mentaknya setan desieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang mah auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ta eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia namun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopilah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan elut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang nu mantap timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun daya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kangeunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut-pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana tersep kalalaki resep kajian kukumaha ge nyana anggus suci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul deuk diusir rasul eta kapan deuk diusir Masya Allah karib mulai kuari deuk ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh
ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh Sodom. Nah di Sodom ilah mulai dikondisikeun pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut, kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah nak nabi-nabina. Masya Allah nu bara heula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut. Kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna, maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imraat riwayatkeun opana sayyidatuna Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rasa ing Sayyidah Sakinah minal khaba'is saking khemah ukul jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe syiran Sayyidah Sakinah teguh haleng ucap ya Sayyidah Sakinah Madza taquluna in qala an-nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami. Madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala an-nabiyyu lamun ngucap sapet Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh Madza fa'altum mingapa suji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi'atrati bi'itrati kalawan turunan insut tababaun mudababaun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun. Ayat not nasal teu menang sambarang lamun rojaz mustaqbilun 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 rojaz disebut balgong sering cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit faulun muzailun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun madza taquluna in qala an-nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami bi'itrati wa bi'ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai inna sa'atul lakum tugripuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah paranti ngayun-ngayun salakin aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan insun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati bidamin kalawan getih makana zawaran apa ikilaiki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasihatan ingsun lakum kada sira kabeh
antuk lipengi saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kanganduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala, gempar dunia. Boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah, anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh sebab sirahna teh dipakai main bola di alung-alung nu mantep kuari jelema. Main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain, terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola tidinya nu mantep kuari nyeri rarasaan lamun urang nu main bola. Kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge penting teh nonton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nonton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manyana mah duitan teh naon gara-garana naon tuh. Allah lagu nyaraho biasa, masya Allah. Niku mah lalakona coba yuk. Urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam Syekh Athaillah. Syekh Athaillah teh guruna saha Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asyadzili lahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru, kita kanu nurut. Geus teh loba tuwar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat, geus ti Mesir Yordan berangkat, Yordan terus Maroko berangkat, balik deui kuari ka Palestina, balik deui Jordan, Mesir, terus baik dalam rangka wusul ilallah, nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru, amanat guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Sadili, Sadil teh kampung Sadil, nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asyadzili kampung tama cicing di dinya nu mantak cicing di dinya kunaon urang dinya teu nyahoeun ka pangeran, teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus, teu nyahoeun katentreman jiwa, cicing di dinya didik mangga. Barang datang ke kampung Sadil nyana yang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai ku nyana. Barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas, kiai ibadah can ikhlas, kiai ibadah can pati ikhlas. Neangan nyana pi baturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapeun gunung sorangan bae. Oh iya hebat dia. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah, duaan. Sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Sadil, dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta, hiji be Allah, ulah aya cinta salian Allah. Dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah, ulah neangan ridho makhluk manusia ulah.
tilu tapak tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia. Opat tawakal tu Allah, tawakal ka Gusti Allah. Cekal eta cicing di mana bae. Nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae. Jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep. Eta bae cicing di mana bae sakitu. Sakitu imam bahasan cinta ulah aya dua. Hiji Allah ulah cinta ka cing cinta aja. Ieu mah penting geus kieu bae. Sorot seri sorangan nya kenclong Kiai Blon. Ya Allah ya Rabbi, aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan. hiji bae cinta Allah. Nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Hiji bae ridho keputusan Allah. Tilu anti dunia. Sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia. Pohara. Masya Allah kan. Urang mau ojol daek dakwah asal-asal. Daek gebulidan asal-asal. Daek mamaca asal-asal. Kudu eta bae eta. Nu di deuleuna teh eta bae asal ngariungkeun nu sugih giat. Mun ngariungkeun nu susah mah geus lieur hulu lah. Sales malah. Aduh, Masya Allah gari. Itu nomor kaopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah. Ye, kayak opat deui. Laksanakeun seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana tarohkeun. Dua, jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Singkirkeun. Opat, tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep sabaran. Urang embung sabar. Nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang. Dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit mung teueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae jelema pohara lantaran naon teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar, buego. Da kira ikhlas eta si kiai. Jumat bae jang kepentingannya kudu dibayar. Ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar, di Mekah ge ulah loba omong kos nyana nyaho bae ka di Mekah. Urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana kuari khutbah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM teh dibayarnya nah haju indit Jumahan teh di dinya tolol teh coba kieu eta. Nyi berarti aya ieu meureun ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunna aya ieu. Ya Allah ya karim. Endek kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana. Je eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-manana. Tulisanana eueuh duitna eueuh. Atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad? Leuwih jahat malah mah itu onom di ditu. Ieu kan
mas di tempat suci. Masya Allah karim. Nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong woi ngaji jara rauh amat atuh teh kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasain ku masyarakat ke nyaho sia teh pinter aing nyaho tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sababna aing mah ore koros anakna sia mah indungna embung aing tungtuna mah uji ore koros bae ceknya nah tuh sama-sama ore koros mah tuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang gebelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we ti mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona sakjana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup cak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ka seseorang kasih eta boleh salah nyana geus ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia deh cek nyana teh ai teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahan nu bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on teh masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeun anak sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh aye ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi Mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun eta notna madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftaqidin sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minhum musaro aya nu ditawan wa minhum duriju bidami aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamokotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamokotan kaula
maka ada jazai lain koski atuh babalas kaulama heuy waktu na kaula mere nasihat ka aranjeun kabeh anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babalas maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabeang ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah mitrati wa biali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit segitu we jadi bagus terek nempo karena usul luhur martabat batur nyana segitu geus alhamdulillah standar we mencara mobil eta mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naik ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyao coba-coba lah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nonton bola bebeja mah kata tanggana dua aing keur penting tuh hes boh nurutan kiai oh itu hes wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndek ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung ndek ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari mah pohara jasa ibadah na masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang mawat pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu waduh masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bautan itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh eta mah cenah variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas kitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh
Pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ke Allah gitu can fokus. Can fokus orang bersyariat doang mah ketika orang bertoriko mulai memfokuskan. Eta teh lamun lulus wusul, lamun geus usul eta mah geus sangat fokus. Geus usul ka Allah mah geus henteu selempang. Lantaran ibadah geus lain zahir, ibadah teh batin. Dina arti ibadah batin teh nya nama boroker salat di luar salat ge salat. Maknana kadeleuna hees padahal mah salat. Dibandingkan jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang. Eleh PKS mah. Bandingkan jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek. Eta luhuran kene nu kerek. Tegarti yen ngan jelema nyasi nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teh nyaeun nya nama. Sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah. Jadi hees aja bimakna salat, bimakna zikir. Ari ieu mah nu salat bae. Kapan inget da ka karung? Salat mah salat, pan inget da teh bangsa ka motor, inget ka jabatan, inget ka sawah, inget ka macem-macem. Eta deres tah inget ka nu geus kitu, inget ka itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang blon-blon. Blon nya teh mangis. Blon tah mangis. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ye, ikir ka Allah, ieu mah inget ka dinya. Aduh, masyaallah. Nah. Al-maqbudatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu bruk ka handap. Eta aya 3 pangkatna. Anu nyorosot tina pangkat rijal 3. Rijal mah jelema anu geus canggih, nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal. Subhanul yaum rijalul god. Rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal. Jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah, wali, rijal ngaranna. Jelema jago ilmu nahuna rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna rijal fikih. Jelema jago politikna rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran? Allah. Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetan. Anu ngarizkian urang saha? Allah bisaan. Naon ayatna? Teu loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga keyakinan. Ya, eta mah jelema handap teh handapna deui. Jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tah mah. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh manukos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna apa begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres. ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum
iya san untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim wala hum sebabnya anak kerja Allah. Nah nu tadina bertoriko nu mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat, tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna euy urang dagang lamun geus norekat masuk maju karena dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat sia lamun deuk norekat geus kuat tancan ji atuh insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika urang norekat teu meunang lepas tina urusan kaduniaan hiji we Allah dalam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu je ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sebararagus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah kuat teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeting dua peting tilu peting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa orang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya bohong tebak kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya hasud panjat cenah temen norekat boga Innova oh ti dituna norekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang-udang doang gede lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh hambalayah loba nu kumaha sanajan urang ngamasuna dagang teh politik teh susah mah susah bae je bae nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh tah mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya
keur ngaji tutung pulang benar datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat da udah dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah geus jeung hasud bakal jeung kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan ancluk mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku bakal kasiapan urang ngan urang moal hasud ka dituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya mah geus urusan jeung dunia mah nya mah apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah mah wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali-patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta mah ngaranna ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku neangan nu laku atuh leuwih jero eta mah gadanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui eta mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah eta mah na ieu mah kudun bisa babil harfi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana fi gorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai yang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'anna hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih apa nah ieu bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan-harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat alabdusu ieu mah geus henteu sia zikir bae mah hayang naon teu hayang naon mah sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu
sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina sama gos gitu di hati aing cuil urusan dunia maksudnya sia zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorgaan can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah kuduna di makomna makom toriko supi jadi urang lamun pengajian ye urangna ngajina sepinah jeung masyarakat biasa kene dulur ari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah ngajina ge sapina bag-bagana ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapina emang syariat geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ji Allah urang kudu ibadah ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka dideketkeun sorga jadi masyarakat bakal kitu tah lamun cek urang ge dolor ibadah mah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat hiji we Allah cak masyarakat urang eureum yu ngajina yu asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga tita dipenta pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah di ai kieu syariat bae artina nyurahna lamun keur syariat bae ajubun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun andai kata Kiai Golkar nyare katakeun torekat asana nonggeng jelema kabeh Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah podo sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh itu tutah dengekeun ku sia moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae nonggeng sia kunaon nonggeng entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing itu pasti Ki Golkar ke partai ke organisasi mal bisa kajen gua kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun pan itu rekat mah kita ninggalkeun dunia sing hade ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere teh sa loba omong si Akbar Tanjung jadi kiai eta mah kadijana itu lain teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi bodoh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu deui teu beres aji pendek ka pendopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300 terus yang mal ka ditu deui ngamuk nya teh ka ditu deui datang ka kuari kunaon emang atuh teu diondang ongkoh aduh ya Allah jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di kana neraka-keun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ih ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka neraka-keun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa ieu naon teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih haji pendi geus leteng jadi ieu gede dia oh emang kunaon untuk kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jagian ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan
hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hati hayang ka surga geus naon teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wai dunia geus eueun nu aya sorga ye sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung gitulah urang mah dipaksakeun ge Assalamualaikum ya aulia Allah sugan aya nu ngajawab balikan deui urang Assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deui Assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ya abdi teu make Maulana soalna di tukang koreng Hasanuddin bojong ilu tuh si gade ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin si Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus dituna bae lamun urang zarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang dituna kos lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi Sasya Mansur S. Atuh Salome teh mah gadutuna. Tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak. Teu beres Habib Rojak ge. Ieu teh kudu dibawa Maulana Hasanuddin dan Syekh Buyut itu Mansur. Syekh Agung Asnawi Caringin. Ieu mah keur carita nu apik, mentek nyambungnya nama. Ai urang mah teu can nyambung, teu bebas bae seuh masalah. Tuh masalah sebab kurang dek zarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam dirinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh, entar ente lamun datang kadinya ke Cikande. Assalamualaikum. Cak tukang ojek teh budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, cuma kami micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Aya nu ngageugeul di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum cerita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae punya dibeli dibayar henteu pintu hek awal ta urang Banten eta salam terakhir salam ka Syekh Maulana Hasanuddin carita nu nyaho karya itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa salam ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi jero tah aya unsur tah hayang kalem tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan bukunya na ge teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah nanaon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun kumanehanana jadi nyampe mantak kadeuleunna nyana bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol
ngobrol zohirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri kayak pindahnya ngopi deh ngarokok deh horengnya nama keur ngobrol mantap sih deh besi kayak haji pengen di kos gitu mendingan diseret bae lah guys. Ya Allah ya yeah. Jadi kuari tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana tah bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tah mah zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae iyalah huwa al abdus su in utia amila mun dibere nya nama terus bae ngamal bae sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah tah percis percis asal ngawirit pelet siap ya rabijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasaan apaan gua aing si anu kau yang dipelet si anu kau yang dipelet barang menang 1 tahun pan iku sia itu wiridan tilok dipake tilok diwirid lah gua karasaan aku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amila wa ilam wa ila lamun teu dibere lam yo lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ye si Jabrig brig sia eta teu ngawirid depan sia saguru aing mah tapi karasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji fokus tu mantak deh mantak kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus fokus di dunia lagi begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia lagi tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakara kuda hoi naon eta weh lawang sorga nutup kaburu asup sorga batak diragukeun ahli syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nyana nanya weh ieu kunaon ditutup deh atuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can are rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia lagi urusan warung malulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunnan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu ka neraka henteu aya di pelataran sorga bae paham nah eta engke wali-wali Allah datang ka dinya saya kena raon di dieu geus kuru amat dahareun teu nginum henteu aing di dieu ieu balen aja pendi aing wauh mah aduh geus tinggal tulang taleng doang ganderes kulantarannya sok mamaca nah jadi kabawa ketuan saya begitu ge seribuan tahun mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah asal tadi berkatan marah nyahoan kan tuan saya emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye ngan eta maksudna nyana salah
asal berkat letik ngomong ke emang aing teh nyaho cek Tuhan saya kos gitu mentak iya kos iya datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak nah ya cerita mah karikatur ahli sufi kos gitu tapi teu nyalah nah al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kaid ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad eueuh dimaksud in qala bala wa eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo kan sia sok maca shalawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawid lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jangka akhirat ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin. Rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskan gua rima ibadah ke Allah ulah yang dunia ulah nge akhirat fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin Yahudi mancing menang deui asal mancing si duaan tuh menang sing salabin menang asal sing salabin teu meunang kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak meunang henteu asupeun deui kadinya terus diciduan deh tuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajeuri kadinyakeun deui itu mah geus bin salabin meunang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca shalawat can meunang hiji-hiji acan balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji tuh parai dipicen ku jasa pira parai anak loba pemajikan aya meunang parai hiji picen guys naon tar rahasiana begitu ditanyakeun si mukmin mah maca shalawatna henteu hayang meunang ieu nya nama ibadah zahirna doang kadeleuna mancing hayang dunia hatana mah teu hayangan ka aing doang ceuk Allah melalui maca shalawat maknya shalawat ndek diojol ku lele rugi amat cak Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada shalawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina tama kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat tama kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca shalawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upah nama eta keneh ya dudah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya shalawat ojol jeung lele maknya shalawat ojol jeung boncel ulah nya mah geus disadiakeun widadari maningan widadari apa maningan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikat dek maca shalawat ka Allah bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mah sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masya Allah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca shalawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba haji podoli nek berangkat
ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar. Aduh ente betul naon ya ge atau Haji Pendi undang coba memaca ge undang coba memaca mulaian nya ge keluar ke hareup kalau karena Allah caknya nangis lah moal hayang nanaon terus moal murai balik ke salaman di deuleun dibuka teu geura eta naon bagasi tadi dibuka teu jangan sial amatnya. Emang karena Allah kumaha gitu. Jadi berarti mamaca sakitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu.